Wilujeng Ejing sadayana, kumaha kabarna? Poe ieu channel YAR balik deui aya di hadapan pamiarsa bade ngainformasikeun berita anu teraktual, tajam, jeung terpercaya nu geus arurang siapkeun keur pamiarsa. Jeung Abdi Alia, ieu channel YAR salengkapna. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia lolobana pengendara sepeda motor anu usiana masih keneh remaja. Jumlah korban maut teh mencapai 8 nepi ka 12 orang per hari. Poe Senen peuting 21 Agustus 2023 di Sukaharjo, Jawa Tengah aya tabrakan dua sepeda motor jeung hiji mobil anu ngarenggut nyawa 3 kaluarga. Kecelakaan teh mulana ti mobil Grand Max anu ngebuteuing. Tuluy supirna ngabenting setir nu akhirna nabrak dua sepeda motor. Salah sahiji faktor kecelakaan ieu teh nyaeta pangendara anu teu merhatikeun lampu berem. Mun belok teu mere tanda jeung anu boncenganana leuwih ti 2 orang. Nah, pikeun cara nyegah kecelakaan ieu teh abdi tos terhubung jeung reporter urang. Nya silakan Rindu kumaha laporanana. Hatur nuhun Alia di studio. Ayeuna abdi salah sahiji di pemukiman warga anu deket jeung jalan raya. Tah ayeuna abdi sareng ibu. Bu namina saha ibu? Ibu Nur. Nah, Ibu Nur. Bu Jupi di daerah ieu teh sok aya nu kecelakaan Bu. Nya sok aya wae nu kecelakaan teh di dieu barangkali sakola terutama mah sok aya. Tah eta teh biasana penyebabna kecelakaanna naon ya Bu? Eta sok ngararebut teu hati-hati meureun di jalanna. Jadi sok rusuhan biasa nama. Kanggo salajengna wejengan ti ibu kira-kira Intinya sama ke sekolah tuh ngangge motor upami teh acan gaduh SIM teu ngangge helm kedah dilengkapan lah sadayana itu teh ngararebut gitu. hatur nuhun ya ibunya. Salajengna disalenggakeun ka Dria di sakola. Atos ka kuping? Oh iya, hatur nuhun ka Rindu, tah ayeuna abdi aya di lingkungan sakola. Tos sareng salah sahiji guru anu ngawulang di sakola ieu. Punten Ibu. Sareng Ibu saha? Sareng Ibu Suci. Oh iya. Ibu tos sabaraha lami ngawulang di sakola ieu? Di dieu nembe 28 tahun. Oh, lami nya. Ai barudak di sakola ieu rata-rata ka sakolana nganggo naon? Seueurna mah ngangge angkot tapi aya nu ngangge motor. Oh, ya. Numutkeun pendapat Ibu, ai barudak ieu teh tos sesuai jeung aturan atanapi teu acan? Numutkeun ibu mah seueurna barudak teh teu acan sesuai aturan nya. Seueurna barudak teh teu acan gaduh SIM tapi tos maling-maling ngangge motor. Tah. Ya. Murid di dieu aya nu pernah ngalamin kacilakaan teu? Pami celepat aya nu geubis tinu motornya kusabab cilaka terus teu ngangge helm deui. Teu ngangge helm. Alhamdulillahna teh teu nanaon. Ya. Kanggo salajengna, wejangan ti Ibu kira-kira naon kanggo murid anu masih keneh nganggo motor ka sakola? Ya. Menurut ibu mah mudah-mudahan kapayuna barudak teh ngiring kanu aturan nu berlaku. Jadi 17 tahun terus gaduh KTP, terus gaduh SIM nembe nyandak motor ka sakola. Teras kedah apa hak sareng kewajiban pengendara teh naon gitu nya. Jadi misalkan hakna pengendara motor, pami misalkan hakna di palih katuhu ngangge motor. Tadi katuhu entong nyimpang ka kanu kenca nya. Da kan eta kan menyalih aturan. Tah terus kewajibanana naon kan kedah ngangge SIM, gaduh SIM nya, terus STNK dicandak ya. Terus ngangge helm. Jadi eta mah aturan nu kudu diturutan ya, kudu dituruti ku barudak. Supados naon? Supados aman di jalan gitu ya. Hatur nuhun Ibu.
Salajengna disanggakeun ka Syaila nu di Polsek. Hatur nuhun Ria di sakola, ayeuna abdi aya di Polsek Andir. Tah ayeuna abdi sareng salah sahiji polisi nu keur jaga di dieu. Maaf Pak, nami Bapak sahanya? Agus. Oke, Pak Lengkap? Agus. Agus Mulyana. Pak Agus, di daerah Polsek ieu sok aya kecelakaan nu dianggeuna ku palajar? Pernah. Bukan sanes osok, tapi pernah. Pernah. Tah eta teh biasana penyebab kecelakaanna kunaon Pak? Sadayana kecelakaan lalu lintas pasti didasari pelanggaran lalu lintas. Contoh, terobos lampu merah atau melanggar rambu-rambu larangan yang sudah ditentukan seueur di jalan. Itu dasar kecelakaan lalu lintas, pasti pelanggaran lalu lintas. Akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas gitu. Kanggo salajengna wejangan tip Bapak kira-kira naonnya keur barudak pelajar nu teu acan boga SIM geus ngangge motor? Kangge pelajar terutama sekolah menengah yang sudah diperbolehkan. Ada yang aya nu mempunyai SIM atanapi aya oge anu henteu gaduh SIM. Rata-rata hampir sadayana teu gaduh SIM. Untuk sementara sementawis pamit teu acan gaduh SIM, langkung saya ulah ngangge kendaraan. Margi upami terjadi kecelakaan memang sudah ditentukan pami diparios surat-suratna termasuk surat izin mengemudi itu tos jelas sudah pelanggaran. Jadi himbauan dari kami pihak kepolisian sate acan gaduh surat izin mengemudi atau SIM langkung sae ulah waka ngangge kendaraan roda 2 maupun roda 4. Anu atos gaduh SIM di jalan upami ngangge motor atau napi ngangge mobil, hati-hati. Margi anu tos hati-hati oge upami tos takdirna kecelakaan mah kecelakaan. Komo upami didasari sareng pelanggaran lalu lintas, teras tegaduh SIM, tos mah gebis katinggang duren gitu kan. Nah gitu. Istilahna sapertos gitu. Oke. Hatur nuhun Bapak, salajengna disanggahkeun ka Kania di Jalan Raya. Oke, atur nuhun ka Saila anu tos di kantor polisi. Ayeuna abdi tos sareng salah sahiji pelajar di Kota Bandung anu dina kaseharianna teh ngagunakeun motor sebagai transportasina. Tah hayu. Halo A. Halo. Ieu teh sareng AA saha? Sareng Nabil teh. A Nabil teh bener ngagunakeun motor dina kaseharianna. Mohon. Kira-kira A Nabil biasana di kacepatan sabaraha eta kendaraan teh? Abi mah normal sih teh, rata-rata 40-50-an lah. Lamun mawa motor kecepatan sakitu teh biasana sok aya kejadian aneh-aneh atau napi pengalaman kecelakaan teu? Alhamdulillah abi mah teu pernah kecelakaannya. Alhamdulillah lah. Kan abi pernah hiji ya nyobian gaya Superman. Kata abi hampir celaka. Ya alhamdulillah gitu lah. Ai eta teh kunaon motivasina teh naon bisa ngalakukeun hoyong gaya Superman gitu? Tinu film sih teh. Film Batman kan Superman gitu. Tah nyobian we gayana di motor. Nah alhamdulillah sih celaka. Dina tontonan berarti nya. Nah, pertanyaan pamungkas ya. Nah, aya teu nasihat ti AA keur marakna berita-berita zaman ayeuna anu kecelakaan anu oknumna teh pelajar anu can dibawa masih kene di bawah umur. Kanggo barudak anu acan gaduh SIM terus tos nggunakan motornya
mending ulah wakal lah bisi kejadian anu teu diinginkan ku arurang. Lamun pada ini sama mana gunakeun Gojek atanapi diajab ku kolotna atanapi nggunakeun fasilitas umum anu tos disediakeun ku pemerintah. Oh, oke A, tur nuhun A.